tatapak disalebakeunana Astra Jingga sareng Dawala anu parantos bade nyayogikeun bilih Abimanyu lugai tina tapana Kakang silaing kade kitu cu ulah ngagarewahkeun teuing jak kade-kadekeun dewek dek nungguan anu tatapa kitu barudak ja Kang ngaliwat tadinya alah wararaas eta syarat tong ngeret nepi ka kitu duh aya keneh di dieu euy aya kene di leuweung di kampung hihihi lu naon turaes raya tong seur teuing ngareret bilih disebat teh gablek pucus make jeung tong eclok sagala kaituna mah tong ucelak eclok bilih teu kabayar aduh hulujeng tepang ieu ka Payayat ka Bapak Romeli wo pengamat teh euy nya cing penyang Yuswa ageng milik sakulawargina amin akang kapan Pak Insinyur Ernawan Pak Insinyur Ernawan di Dinas Peternakan Pak Hera Kang Deni Rukada DPRD Sekretaris DPRD aduh komisi D teh Eyang Atin tos sehat deui sareng si teh na ka dieu tuh ayeuna nonton Penun TV si Ma Ageng ti Bogor Inung dewek di Baranang siang cing damang ma ieu tuang putra kieu we geuning ngala duit teh alah Pak Haji Ikin di Panumbangan Ciamis nuhun terumpahna Pak Haji Rahmat itu Pak Haji Rahmat leunengo sareng Pak Haji Wahyu Pak Haji Asep Pak Haji Hamdani Parulah Wilson komo Pak Haji Apong meuni anak kok eta Kang Jajang Sarijadi Kang Jajang Sarijadi na jadi itu aduh kacan kulam nuhun nya siapa anen dari itu ti si gareleng pasarikan Pak Haji Oro Pelurah Jaki Asep anak aduh itu Asep anak meuni teu ngiring jika anak keur nanyaan Asep anak aduh sanes ngiring teh ka rombongan anu sanes alah boga domba deui dewek ieu ti Paohan di Pahoan Pahoan di Holih Bandung lo dicecep dewek beres kan
dumeh dewek ditinggalkan pae pusi seta kabobong urus shampoo dulu mau isi apik teh gitu Kang Pak Dedi itu tidak go resort aduh Pak Haji Dedi Kang Haji Sansan di Arjasari dulu aduh nengo jeung si Sarkaep Sarkaep alah ampun cing Pak Haji Apo eta alah ya ada kasih dawa lagi cu alah dulu itu Bapak Haji anusan ka Mekah kalau eta Ujang Mulyono ngeber-ngeber panah iya Ujang Mulyono ngeber-ngeber panda nuhun kalau eta dawa jika Kang Nanang gitu tegar kamu potongan doma gitu bisa nih aku mahawe atulah anu penting mah iya ngabobotohan doma Kang Oman Batu jengke karek sabaradir tan dunungan teh tatapana karek 2 poe jeung ayeuna 2 poe lamun dewek 2 poe titah tapa jika dawa tadi ge barang ditinggalkan ku bapak teh mun jok kedawa kae ngakana sasajen bebeda ku karuhun dewek mah dina bulan puasa we pan puasa teh sabulan batana 40 poe wah eta mah overdosis kan tong ngeret bisa dana melung tobat